Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui di video pembelajaran bahasa Sunda kanggo kelas 7. Ayeuna urang sadayana bade diajar materi dongeng. Namung sataacana mangga urang sami-sami ngadoa supados materi anu diajarkeun gampang dipahami ku hidep. Urang kawitan heula ti pengertian dongeng. Naon sih dongeng teh? Dongeng nyaeta wangun karya sastra anu caritana pondok tur biasana aya bagian-bagian anu pamohalan atawa teu asup akal. Contohna jalma bisa ngepung, sato bisa ngomong, jeung parahu jadi gunung jeung saterusna. Salajengna ciri-ciri dongeng. Ciri-ciri dongeng teh diantarana wae anu kahiji sumberna secara lisan, anu kadua teu kanyahoan saha anu ngarangna atawa disebut anonim, anu katilu ngagunakeun basa lancaran, nu kaopat eusi caritana mangrupa rekaan malah rea anu pamohalan, jeung nu terakhir anu kalima ukuranana ilaharna pondok. Wanda dongeng dina sastra Sunda rupa-rupa. Dumasar eusi jeung palakuna, dongeng bisa dipasing-pasing jadi 5 rupa, nyaeta dongeng parabel, fabel, sasakala, sage, jeung mite. Dongeng parabel nyaeta dongeng anu nyaritakeun kahirupan jalma biasa anu paripolana jeung kalakuanana teu lumrah atawa manghiwal. Contohna dongeng si Kabayan, dongeng Abu Nawas, jeung satarusna. Dongeng fabel nyaeta dongeng sasatoan nu paripolahna dicaritakeun kawas jelema, upamana wae bisa nyarita. Contona dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet, sakadang pecang jeung sakadang maung, jeung saterusna. Dongeng sasakala nyaeta dongeng anu nyaritakeun asal muasal kajadian tempat, barang, sasatoan, atawa tutuwuhan. Contona wae sasakala Situ Bagendit, sasakala Gunung Tangkuban Parahu, sareng dongeng sasakala Pare jeung saterusna. Dongeng sage nyaeta dongeng anu nyaritakeun kajadian atawa jalma anu ngandung sajarah. Contona wae dongeng Prabu Siliwangi, dongeng Kian Santang, jeung saterusna. Anu terakhir dongeng mite nyaeta dongeng anu eusina raket jeung kepercayaan masyarakat kana lelembutan atawa hal-hal nu goib. Contona wae dongeng Nyi Roro Kidul, dongeng Siluman Ajag, jeung saterusna. Tina sejumlah dongeng anu aya di tatar Sunda, aya sawatara dongeng anu geus dipagelarkeun dina wangun drama atawa teater. Malah aya anu geus dijieun filmna. Contona wae dongeng Sangkuriang jeung dongeng Si Kabayan. Contoh dongeng-dongeng sejenna upamana wae kapanggih dina buku dongeng-dongeng sasakala anu dijieun ku Ki Umbara tahun 2006. Eusina aya rupa-rupa dongeng nyaeta Banteng Tandukan, Biruang Jadi Gagak, Bulu Lutung Hideung, Cai Laut Asin, Cau Manggala Aya Sikian, Cika-cika Gagak Jadi Hideung, Hayam Kongkorok Subuh, Hileud, jeung Japati Beureum Sukuna. Eta contoh-contoh sababaraha carita anu jadi dongeng. Unsur-unsur dongeng diantarana wae anu kahiji jejer atawa tema, nu kadua latar atawa setting, anu katilu palaku atawa tokoh, anu kaopat galur atawa alur, sareng anu kalima amanat atanapi pesen. Tema nyaeta ide, gagasan, atanapi pokok pikiran anu ngajiwaan carita. Latar atawa setting nyaeta patempatan, waktu atawa mangsa atawa suasana lumangsungna carita. Palaku atawa tokoh nyaeta naon-naon, bisa jalma, sasatoan, tutuwuhan, atawa bangsa jin jeung siluman anu ngalalakon tur dilalakonkeun dina carita. Galur atawa alur nyaeta runtuyan kajadian dina carita anu ngawangun hiji lalakon nepi ka ngaleunjeur.
Amanat atawa pesan nyaeta rupaning hal atawa perkara anu rek ditepikeun ku pangarang dina karyana. Mung sakitu anu tiasa dipikahatur kanggo materi dongeng di kelas 7. Mugi-mugi hidup tiasa memahami materi ieu. Wilujeng tepang deui di video salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.